Anjir kunaon aing poho-poho tingin tapi pintu mobil teu dikunci hes bang. Waduh, duit jeung dompet leungit. Halo kali, posisi di mana? Urang di garasi aya naon gitu ki. Urang musibahan leungit dompet di Cikupa. Ai kumaha tadina ki? Urang ngantuk teu kuat, poho pantona teu dikunci. Ai sorangan magagabah kitu ki. Heuh kali ai HP mah kurang di kantongan bae. Ai dompet mah kurang di dashboard aja. Oh leungit. Pokoknya menjeng nu receh segala pihak. Ai banyak nya sing sabar beki. Hanggeusnya urang rek nelpon si Nono heula ka mana maneh narikna ieu. Siap ki, siap. Halo no. Siap ki. Waduh ripu no. Kunaon gitu ki? Urang musibahan no, leungit dompet di Cikupa no. Ngeun HP doang nu selamat, dompet mau leungit no, kurang teu na dashboard ieu. Ai kumaha tadina ki? Biasa ngantuk, panto tadi kunci kurang pohes be urang. Atuh leungit dompet jeung duit-duit na kuari. Ai bae sing sabar be nya ki. Mohon no, lanjut sorangan muat ka mana kuari no? Muat ka ki urang mah ki. Atuh siap burung urang konvoy. Siap ki, siap. Ampun yang mei sirip ki aya bae leungit kitu bae dompet. Si Nono lari ka mana ieu nya kuari? Halo no, lari ka mana sorangan kuari? Ka hoki kali ka mana? Sarua urang ge ka hoki, geusnya urang neuk ti heula ieu ka hoki nya. Siap kali. Di mana nya si Nono? Halo no, masih di mana no? Iya kali karena kena kasus publik dong ya urang kali. Oke siap no. Beres muat ya kali mah nya. Oh, urang langsung muat bae tadi. Wih, enakeun eta mah urang mau ukuran 10 barang neker kosong ya. Ulang langsung muat soalnya mumpung aya barang nah aja orang berangkat ya neker si tungguan ya barang. Oke siap kali. Waduh bos nge-WA. Ieu mau bisa konvoy ya soalnya barangna geus ditungguan jam 10 penting udah sampai toko ya. Halo ki, urang geus beres muat ya ki. Urang masih antri kene ya no. Urang mangkat ti heula soalnya barang ditungguan jam 10 kudu nyampe toko ya. Terus moal konvoy ya. Moal dong nama ki soalnya ya urang mana hebel jam 10 kudu sampai toko. Oke siap no. Waduh ripu batur geus beres muat ya aing masih antri-antrian kene di pabrik ya. Waduh sampai peuting di ripu. Ki urang geus beres bongkar aja urang neuk balik ti heula nya soalnya mobil neuk dibawa balik urang neuk beteng leuy rada turun seutik. Oke siap no. No, info no. Nono masih sare, ibu majikanna. Oh maaf. Nya tenan naon? Palingan Nono hayang geura balik ba, orang burung stok wae hayang geura nyelup. Nyelup naon cenah? Eta nyelup teh manis tadi ngomongna cenah lamun balik mah ya hayang nginum teh manis haneut ya. Oh, suka nyelup naon bae? Teh manis cenah. Anjir can dipareuman horeng isin bae aing.